Burung ini gede angin ya teh. Wajahna ieu mah kok keleceran ieu mah euy. Di angin kieu mah keleceran lah ya. Neng kamari teh selingkuh. Selingkuh saha nu selingkuh? Abi mah teh selingkuhan si Pacen we nyakelan dengan Abi. Ceroboh. Kamari teh neng hanyakal si Pacena teh ditingur ku aing tanukna. Halo. Kumaha beb pupung bersih pupung sih. Ya aku kurusuk amaneh ngarit. Mereka pakai ku si bapak ku calon mertua. Da emang geus kapake ku si bapak mah geus ditanyakeun wae. Yeah. Kemana ieu teh si bebek teh aprok-aprok. Ini sapoe teh aprok oge geus kangen ieu teh. Kenapa nu si bebek ah? Sahan itu nu mampun. Nunah. Oh si ayam bebek nih. Angkat dulu ah. Lo beb, nuju naon? Nuju modal. Modal wae atuh sia mah. Papageun atuh di dieu ya. Oh siap. Tong makan di parumannya, oke bebekna dek bela. Nya. Kulecek sah. Ini anak. Bola dulu. Anak di potel saha terus. Pencetan itu neng A. Dia yang sekali capek ya. Nya siap A. Meni bobogohan gajina kenang muming igeuleuh. Apa neng sama indah we di dieu teh. Kemenangan. Kumaha angin teh. Kana lompatan ka dieu ditaekan. Wow. Dong daleng dong pangmokakeun lawang angin nu tarik nu gede. Kila beb ngelah motorna beb. Oh iya si orang diculik om guru. Wow, modal motorna ke saya. Oh. Lebih keras. Lebih keras. Wow. Oke jeung modar atuh motorna. Motor kita ge diiung-iung. Kunaon tuh? Biasa modal motor. Semua motor kita jeung diurus. Da mana teh boga itu motor antik CCC, motor langka itu situ. Pan urang mah can bisa karena motor lagi, namun geus bisa karena motor. Edek meuli. Sakit teh. Sakit. Euy ah. Bejana aya nu nyariin pos di luhur teh. Beja ke haji. Kan smackdown gitu nyariin pos dinya. Haji trek ngiluan itu teh nyeuna mantuan. Tinggal lah. Anjir harus jadi deui ngan euy. Pas nage. Harus pasti euy, jangan kan ya.
batur. Kenal dia mang. Biasa ya serangan trek. Kembali ngilu sare dia ada kilu sare. Ya, mau sedang aduh kotor nih. Kotanya belum beres nih. Masih kena asak-asakan. Baik. Terus bisaan ya masyarakatnya. Aduh. Kudu kieu ya, udah kemajuan yang pos. Gue lah. Gue rek gimana ulah nantinya. Pokoknya deui teh can beresnya. Can dibersihan. Samping ya mahal anjir. Kalau balik jeung goceng ngumpul sampai ya. Oh dia. Mi, cepat batuk mi, aduh mi. Ucapan apa ya? Mi, bisa menanya cai buru yang ini. Jangan tuan ya. Yuk. Tapi kalah. Aduh, mi. Masih naon atuh. Pencetan aduh. Capek itu. Abah teh kekelilingan wae umi eureun Ada hal can. dah arti mana apa ning bisa bisa. Paling menang ikan cilok sabeulah. Itu benar bisa mingguan si Yud. Bae tuh da si Yud mah sabar jalan mana antara am-amkan juga umi. Kamu si Yud mah kalau laki. Umi paling kamu. Terus ayo. Apa umi? Aduh. Ayo baik pakai kurang mau. Kemana anak pembantu gitu nih? Ya itu selapar itu teh. Masak warga teh da gua pembantu jeung bekas mah dengan mah. Pembantu sadua-dua dari kanan acan itu. Kemana pembantu teh ya geruan itu ya? Dengan geruan banyak. Barbara. Bukan pembantu itu kedua bukan pembantu itu deh kan itu. Barbara Iya Pak, Bu. Duh, cerobohnya wae HP, buka pembantu itu kumaha senane. Kan ke Facebook kan Pak, teh. Nah, di tujuh motor pembantu. Nah, itu mah tuh mah gaul. Iya, pangecetankeun ibu ieu. Jadi taikeun gaji. Benar mecetan teh. Mana Bu? Iya tah. Eta. Si Bibi ka mana nya nih? Geroan di gede ya. Oh, tadi makan. Ya, Heuh mi, kalau mau kalau mau mi kumi. geus sok. Sabar jangan kayak di imah. Udah dahareun ieu. Udah dahareun Eta pisan. loba umi. Terus buka imah anya. Beak imah teh. Sabar umi, aduh. Terus sing sabar kesukana itu yang milik. Aduh. Umi, aduh. Yang apa umi? Yang apa? Ngira perlu. Satu umi. Udah gini. Umi mata mati kejam. Ya. Berarti kotak umi umi. Wah, puting. Puting paut lu. Ada mana boga nih on puting paut. Itu berat mah orang tua. Pak. Pak, ayo. Sepeda aing ambil wae eta teh saha. Aduh, mau dulu. Aduh. Buruan. Kali kejadian. Astagfirullahaladzim. Tiap umi kali itu. Ke bawah ada. Duh, langsung. Aduh. Belum sampai dia. Diuk. Tuh, bah. Kunaon ieu?
Kan bieu ku nu bieu bawa sepeda. Untung abah teh digebugan. Ripuh jadi jelema sangsara teh nyobinya. Jadi pemulung kieu. Juga atuh kayak umi urang teh. Juga imah gede. Kira urang boga gedong umi. Adaankeun mulung umi urang umi. Bawa didinya loba sampah. Anu bakar masak jalorok. Hari itu masang di loba. Jauh we jampe umi. Jampean. Kalau main jago nih kan jumpa jampe. Bismillahirrahmanirrahim. Naon itu umi? Oh, jampe atuh teh. Ayo bolong ah. Bu, awak teh ini dogol kieu ih. Tiga gajah. Demplong. Sudah perlu aja suka mata-mata. Lain ari jelema jadi jelema beungan kena kieu gua pembantu. Atuh, ai. Cing balik atuh. Semua digaji. Ngapa harap mah umi lah. Aya kayak joma di jero umi. Kajian mental itu kayak bisa juga aduh kuat itu. Era umi mah libere jeung palingnya di balero umi. Maksakeun lah kajian digedor bukan mah. Heeh, ayo tuh. Sini, sini. Capek ieu beberes teh isu. Can anggeus-anggeus tapi kabur ieu. Sirah itu sirah bah pecetana bah sirah bah euy. Sirah bah euy. Gitu bah. Cetan wae mah hasil mah keren saeutik. Heeh. Jadi mah gedong kieu biasana nu beungar kan sok mandi cai oge na. Coba cakal di kolam naon. Apa wae komo kan tiga. Lauk kita mah. Hei, rek naon hei. Geus naon eta? Lu apa? Eta kan pulungan ih bisi ngambek dunungan. Ah, ibu ngambek ke. Kekeh tong di pulungan Ah, bedakeun ah ibu ah. Cing bener atuh barang-barang. Bener bener. Si Bibi ke mana? Katanya? Reteng keroan keraya Ada itu dia ada. keroan. Bi. Ruby. Ibu. Naon bi keroan naon. Nih. Itu tahan, aku aya gulungan ku itu gembel. Lalu sultan nih. Gulungan. Dicarek teh, anggar beli cokotan. Aduh, bija ubi kacung. Panjangan lu. Mana itu bi? Itu tuh di pulungan aku di dia tuh kan itu Tadi corona kabina-bina ya jelema. Eta teh jangan jualan aing kumaha teh. Kita dicarek di cokotan wae ibu aku teh. Cokot Bandung mah. Ada di hakan atuh di hakan gitu nih. Kalau deketin ya, lupa penyakitan. Recep aing ieu hadir leog begitu. Yang lumayan tuh pan hayang itu lapar itu. Tinggal kita jam sabaraha. Jam sabaraha cing balik atuh. Tinggal nyadap can. Basa-basa kieu. Bukan saha tuh holor we geura nyadap. Cing kira-kira hudangkeun teh. Cara balik sekilon geura ku abah deketin dengan mimpi. Ah, geus hayu geuh. Kalah samping ke putih. Nyadap. Kesedang. Burukan. Bagian narona si Ogut gering muriang cek sakarat muriang baiklah nggak jadi randa ini untuk kasih mah bukan ayah sis now awik mamai Aing pales gitu harga ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mak kemana? Si mama kata ngomong ngaronda. Hah? Si mama. Ning. Kemajuring kan.
Anjir aing sia mah tidak goreng beda we. Nah panyata jurig deh ka mana mah Tadi baturan urang gaplek ya. Urang duaan lah, urang duitan ya. Oh no. Aduh, aing gitaran serangan jangan itu dah. Marona lalaki ada reueuh itu. Ting kamarana enak. Kata naon nyalutak. Kenal? Kucing kayak gitu. Untuk nyiar wae ya. Tuh. Cocok modeli. Geus ahli ngomong lagi. Tah. Jadi milikeun mama. Mana mah eta mah kosong buahan mah ayaan, berarti menang mah. Eta mah baru. Wah, emak teu ngajak ka urang ceroboh. Nah, ngajak nu kitu. Ge jeung brondong kitu. Orang kongres lah. Kagak dong. Lilin itu Kamana mau ugut atuh? Dan ajak mau ugut maneh mah. sekarat mesti bere Ceroboh kayak kadal teh sekarat mah. Aing di dia sorangan dia tadi nununguan, untung ya udah iya brondong. Baru mikir Ih, jangan oleh montok enak nih. Mun kamari mah. Kamari mah. Bener. Soalnya tuh kocok kan. Orang miluan. Dek dikocok kuduan ya. Heeh, sok. si Mau ya. Si Mamang sahli dah. Kan bareng-bareng dia mah. Korea ngocok nu kieu mah. Mister ieu Kocok kan. Naonan eta teh. gentogan, ayaman, Tong toga muningan, urang manggih HP. lamun emak eleh, Ah. lamun emak eleh, bae si pace aku anak Ah. Ora lagi sudah. bosen, Saya ngomong lagi. ngomong lagi. Bosen. Beak uut segala beak. Jangan. Itu tiluan ya, tiluan. 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 Ada ruh nih ke ieu lalakina pelalawur aing. Sampai mah seperti nggak perkosaan gua. Nasi lila mah tadi ansip gua laki. Sistem goyang atas goyang pinggir mah dah. Beda olem. Nah, nih. Tah, pantiluannya. Wis mal bola bating. Pantujuhan. Tujuh sewang. Ceroboh. Bareureum ning mah kartu teh. Siga ieu nya. Siga ieu naon? Parawan. Heuh, bisa jadi eta. Jadi jamu air. Anu bobas. Karasi. Bau ngeunah nih. Heuh, Asem. nu sentilan. Kacang. Lain. Oh no. Cireng, kacang, ceroboh. Mah bogan teh sing aseu bau teh. Ku ongir. Ketese ngaranna ge. Ku ongir. Sikap cilak budak marah nya aseu. Kenyematnya. Bau ah. Nangis ku ongir. Pahang. Ngupek wae atuh da ngala unur-unur mah teh. Ku ongir direra boga ka rera be buluna beak. Buluna beak mah. Beak atuh da. Atuh da ku bedog hese. Dicokelan ku catut ya ka kaciwitan saeutik-saeutik. Lain meuting sarodahnya mun buluna. Hangit meureun mah. Iya. Dia teh ngajak nama ngajak pasial tuh mah. Oh, geus gope eta. Gaplek mah Kongres dan. lah. Lain gaplek QQ entogan. Cek mage leun mah eleh si pace bae kukut ku maneh. Da langsung reading ari ngeunang si pace eta mah. Oh, jurigan urang di dia. Asli ya. Ceroboh. Wanian ka masih pace juriga. Tah, bola hiji. Berak hiji eta teh. Aduh. Ah. Anu eueuh caboknya. Heeh. Kali. Siap. Siap kawan. Sikehet. Duitan teh bida duitan. Duitan Sina asli saha wae teh. masih pace. Yo, Yune sahan wajakna. masih pace. Anjir, nya ho kitu mah rek nyiluan abah teh. Oh no. Degekeun ku manehnya. Hiji berarti baturan si olahan sekulin. Tong diturutan nu kali teu patut teh kekian teh ulah. Nyaho teu haram nu kitu teh. Sudah dibejakeun mah abage baheula hanyakal kekian teh. Aslina. Pokar mah ulah. Bejaan ulah ka arah mandi kekian teh. Komo ku budak generasi ayeuna mah duh maneh kitu teh panegus bangsa ieu teh. Kudu pancak atuh hirup teh. Kudu eling, tinggal ieu.
Ulah kita nah pokoknya abage bagelah hanyakal kegituan teh ketika balangsakna ayeuna abah beunghar teh sanggeus eureun tah main kieu eureun naon kitu tanu cowek eureun asa nu kekian teh tapi ka ayeuna jadi beunghar teh gara-gara eureun eta ayeuna mah mending kena nyadap edankeun mun erek usaha macul mau pokan naon lah ngala-ngala soluh atuh di pasir jual lumayan mah geus ena mah hayu urang balik lah mending kayaknya orang diajar usaha si mata ya kayak ngaran ning kotak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada naon? Si mah ka mana kasih? Si mah. Waalaikumsalam ada naon? Si mah ka mana? Si mah ngaron. Assalamualaikum. Ada naon? Si mah ka mana kasih? Si mah. Dong daleng dong pangmokakeun lawang angin nu tarik nu gede. Wow. Aduh, ngapa apa mau umi lah. Kayak jauh mali jero umi. Kajian mentalnya tuh kayaknya saat itu aduh kuat itu. Era umi mali bere jeung palingnya di bale do gini. Maksakeun lah kajian digedor pokoknya mah. Heeh, ayo tuh. Jadi Sering apa?